Mankoba ke-17 nyarioskeun Said Abdul Qadir ngarebut nyawa khodamna ti malakal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai, salah sawios khodamna Said Abdul Qadir maut. Teras pamajikanna ngadeuheus ka Said Abdul Qadir sarta keukeuh nyuhunkeun salakina hayang hirup deui. Didinya teras Said Abdul Qadir muraqabah maka ningali anjeunna dina alam batin malakal maut keur hanjat ka langit. Nyaeta nyandak roh anu dicabut dina poe eta. Diwadahan dina wadah maknawi sarupi zanbil. Dauhan Said Abdul Qadir malakal maut, "Reun, heula jeung kadeukeun roh bujang kaula nu ngaranna si anu." Saru malakal maut moal tiasa masihkeun margi kaula nyabutan arwah teh lain sakarep kaula, tapi kalawan parentahan pangeran sarta kudu distorkeun ka anjeunna. Dauhan Said Abdul Qadir nya kaula terang, tapi eta mah roh bujang kaula kadeukeun bae. Saru malakal maut moal tiasa keukeuh anu nyuhunkeun sarta keukeuh anu henteu maparinkeun. Tungtungna dauhan Said Abdul Qadir kalawan kamahabbahan kaula ka Gusti Allah kadeukeun eta roh bujang kaula. Bari teras wadah roh teh direbut ku Said Abdul Qadir. Teras diucut-ucutkeun atuh budal sadayana roh anu kenging jambutan diisup teh lalepasan baralik deui kana jasadna. Tidinya teras malakal maut unjukan ka Gusti Allah anu Maha Suci. Piunjukna, "Beu Gusti, Gusti anu langkung uninga kana kaayaan kakasih Gusti wali Gusti Abdul Qadir." Dauhan Gusti Allah nyaeta Abdul Qadir teh kakasih aing, bohongan roh bujangna kumaneh henteu dibiikeun. Jadi bae roh anu sakitu lobana mahur, ayeuna mah maneh hanjakal henteu dibiikeun.